Alhamdulillah tepang deinya dina acara kamotekaran ya tisuna nusuna keur balarea. Ayeuna baris mintonkeun di sangar tari deui wae ye iman tos teu birek deui ye. Sanggar tari Dwi Manuhara ya tepuk tangan. Kade lain manuk wari atau manuk ya Manuhara namanya ya Dwi Manuhara. Pimpinan Bapak Iwan Setiawan atuh palatihna Anggit Yulianti sarjana seni. Mana Ibu Anggit, Ibu Teh Anggit wah Ibu aduh hatur nuhun. Ya murang kali meni rempeg ya tah ieu resep ieu mah cocok pisan ieu mah. Ieu teh anu alamatna teh di tempat latihan gitu nya ye. Ari tempat latihanana teh di UPTD Rumah Angklung anu ayana di Jalan Pariwisata nomor 135 dah jeung disekalikan hiji teh aya duana sawios teu naon da diseksok di Sukawarna Aula Kecamatan Sukajadi Bandung. Tepuk tangan ya. Salam-salam saurna cenah ye salam-salam ye. Salam-salam kanggo Bapak Camat Sukajadi Bapak Suparjo Esos ya. Lajeng anu kaduana Ka Ari Dukun sobat Aki Ari Dukun mah mohonnya pembina cenah teh Ari Dukun teh tamada dino Wanda Jaiponganna sae tamanya sareng anu katiluna Dadang Hendra sarjana seni pembina 2 kaprok. Eta mah da Ari Dukun masuk dinu cetak dah eta pandin cetak apalnya lagi cetak kan teh Ari Dukun apal teh. Mun alhamdulillah supados teh nyangkolong teh kana waktos urang buka wae nya ye. Urang buka ku ibingan dina judul lagu Nyi Ronggeng. Bade dimengan bisa cenah Neng Yala ieu teh. Haila Agustin ya. Ya, Neng Haila Agustin ya. Yuk. Kade ieu nu nongton ulah kapeletnya ieu mojang pang cantik. Nah, we pokona kade ieu nya ulah minta nomor telepon ka Aki, kade ka indungna dek nomor telepon. Neng Haila. Ya. Nyi Ronggeng loba nu nganggap saukur dongeng. Nu teu puguh juntrul jeung rengkolna. Ukur natrat jadi sajarah sastra pitutur tapi sing ingat hiji basa nu geus lana tinang tu aya sasakalana saha nu haat saha nu iceus kana ieu perkara lodaya puragabaya geusan tandang sajamidang lodaya maung karuhun ngagaur anu ditunggangan ku raja kami nace permana bari ngabar pusaka kujang kabuyutan Karawang. Tunggu melak waluh bakal melaksamana nepikan diproklamirkeun anak ieu nagara ieu teh malulu biasa para pejuang para karuhun nu geus paeh kosok nandonkeun jiwa jeung ragana pikeun kamardikaan negara tapi cing ieu yen disebut pejuang teu sakabeh kudu rongkah di medan perang di Karawang Nyi Ronggeng midang najan marah diraga tanpa sukma tapi inya gerisi upati nggoning bebela kalemah say
nyironggeng nisreng Gelungjang ulin sopir ambuing nyeronggeng ngibing ringkik manis mapais wanda lindak tibelan anak kabembang ing arulang eta solendang aya maksud tujuan mata kookeun jeung mata simuteun syakur nu ningali harta pakaya penjajah ka alam pangeusi pesakna kaeret ku perbawa nyironggeng ngalin lain alat pikeun geuning pikir curang lampah tapi sasireun sapeunjeureun pikeun modal perjuangan